Iya. Mending keneh boga akun kreatif nayangkeun diri sorangan daripada boga akun gawe nyerang batur. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu patepang deui sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Hatur nuhun mitra anu parantos komentar sareng mamparin like-na di tiap episodena. Pon kitu deui anu tos ngabagikeun atanapi nge-share ieu tayangan dongeng ti Mang Anggang. Boh nge-share kanu status WhatsApp-na atanapi kanu grup atanapi karencang anu sanesna supados urang riung mumpulung sasarengan jina ngagagelan padaran dongeng Sunda ti Mang Anggang ieu. Hatur nuhun mitraanya. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kanu waktos urang barendungan heula. Tungtung dongeng dina episode anu kamari salit we. Mangga mitra. Nuka kelaban boro-boro getek malah bangun rasap asa diusapan kudu bogana. Mitra kaum dangu keranteng sujana para rendeng na atuana geresel teramona karasa peuri. Aduh sujana ngagoak red direret kunyi mojang sing horeng leungeun sujana raheut ka keset peso. Alah tekengeng langa atuh nuju kekereut mah cek enok bade nyeker ramo sujana nu geutihan ku siwel ngodok sapu tangan tina jeroeun kutang teu pira sempat ka keset meusan getihna ge ukur wae ngagendang tapi nunulungan bangun kasida melangna. Aya nu kitu mitra, aya nu kitu, aya nu kantos kalaman kitu. Heuy, dedeu. Ya, urang teras. Mitra kaum dangu geus saat ge getihna teu buru-buru dilesotkeun leungeun teh. Nu raheutna deui ngadak-ngadak ogo. Aduh deui kawas nu deukeut kana pisakarateun. Parah. Geus kitu mah leungit kasimah teh. Ti koro logor di bawah ngomong teh. Diuk pas sesedek ge teu asa heureun. Nah teras kamarananya batur teh panuju milayang jambu hoyong ngintun ibu haji cenah kanggo kolakeun. Nah tuh mitra keur kitu ari suruduk teh nu nyuruduk di jero ruyuk ting jungkiring sadua-dua. Yeung sieun bagong cek enok bae nangkep ka sujana. Tah dugi kadinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae kaparayun sadayana. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan disobat. Mitra kaum dangu enok titi teh cengkat meusan red ngareret breh sing horeng munding diudag ku jaluna. Sugan teh bago cek dina hatena hanas menilengit ka era tapi rek pukah teh awak asa naik keneh urut tadi asa kabur pangacian atuh nyi enok teh ngahenen we dina tangkepan sujana nu bangun nyaheun ka dirina. Lah sieun abdi mah boh aya bagong geurang ke mah cenah bari tanggah da puguh tanggah dina tangkepan ukur sajengkal anggangna dina beungeut nu nangkep teh. Tetep sujana lir parat tembus kana panon nu ngarencelong sidik sagala-galana ayeuna mah sidik bangirna sidik kempotna pipi euceuy teuing kunaon nambahan geulis. Lah hayak teuing moal naon kitu cek sujana di hatena. Tapi si galeah pisan
beki tungkul beki deket bibir nu bangun kareueut teh engab meusat siga nu nandean kadedeuh teh asa rek bahe kabeh. Hei, pang magatkeun hei. Kadenge sora nu ngogorowok ti belah tonggo gebeug we asa kagebah porosot tangkeupan teh lugay. Pang pagatkeun munding, pang pagatkeun. Kadenge deui sora nu ngogorowok tadi teh beki deukeut. Sujana ngarenghap pas semona bangun nu handeul enok meresan buukna nu kusut bari nyawang kaditu ka pagunungan nu ngalamuk Paul. Torojol nu tadi ngogorowok teh nyampeurkeun. Aya munding lewat ka dieu. Cenah. Aya tembal Sujana bari ngorajat nangtung. Ka mana leosna? Tuh kan itu tuh ka abeh lebak. Leos nu nanya teh mudun bari nyuai-nyuaikeun ruyuk. Nu setuju sih ngaganggu kesenangan batur we. Cek Sujana dina hatena. Gek diuk deui digigireun itu nu tadi leah. Tapi rek cara tadi teh bingung kumaha mimitina. Ongkoh itu na tonggoy wae siga nu teu malire jadi ngurangan wawanen teh. Nakamarana ieu sareng omo teh. Cek enok. Ulih we yuk. Kumaha? Ulih we yuk siang teuing. Pan ngantosan batur nuju ngarana jambu. Lah, da siang teuing. Keun we lu deungeun ieu. Yuk atuh, tembal Sujana. Atuh bring baralik pairing-iring. Lebah cukang catang enok bangun asa-asa. Bangun lawang, gewat dituyun dipentaskeun. Geus liwat cukang ge leungeun nunuyun telesot deui tuluy pagegenjang turug-turug jalan satapak atuh nepi ka pagegeye lempang teh. Lesot-lesot geus nepi ka Cihaur geulis era ari di lembur-lembur teuing mah. Mitra kaum dangu gancangna carita. Dina hiji mangsa harita teh dina wanci peuting bada Isa. Omo jeung Sujana keur ngobrol di tepas imah Abah Haji Ilyas. Keur anteng ngobrol ku juru panon Sujana kareret salewatan aya jirim anu ngolebat di buruhan. Mo kajeung teu tadi? Naon teh Kang Ujang? Aya nu ngalepat dinu poe. Kalangkang panginten. Lain kalangkang. Naon atuh? Siga jelema nyalingker. Wah. Jujeungeun wae panginten rek naon salungker-salingker wanci kieu. Nu rek maling can usumna wanci kieu mah. Lain meureun. Lain bangsat. Saha atuh? Teuing. Da unggal-unggal sok aya wae deuleuhan kitu. Lah diemutan teuing atuh Kang Ujang, nambahan wae karempan. Di pikiran sote asa aneh da lain sakali dua kali eta teh. Keun wae atuh. Tong dianggo hariwang aya siku si wulu-wulu galagah kancana. Kuma geuning terasna teh. Ieu bagianna. Ye. Cek omo bari nepak hariguna. Yo Kang Ujang. Kumaha? Ulu kutek di lembur sote ayeuna semet narokan belut ari usum ngobor. Bareto mahu beras jampang beras Cibarusah. Baru kasaba kabeh. Nuturkeun dunungan tukang kiridit diajar narokan hulu jelema teh harita teh. Pedus hutan. Bangkalah koa maneh teh. Ngumbara di Tegal Jawara ieu. Teu kitu mah atuh moal awet umur. Wadah, menak sabaraha taun ngumbara teh. Tila lembut abdi mah. Kutak. Di umur 10 tahun. Ngawitan kaduga nanggung wae hampangan wangsul-wangsul kalembur umur 6 likur. Gerak mun jaga para ngambah kabeh ditu. Tataroskeun ngaran omo. Moal teu birat hayam ge. Cenah bari nyakakak. Nu matak anu mawi cek manggang teh apa? Hari gitu? Hulu botak katinggal awi. Hayu geura urang ngobrol di jero yuk.
Urang ka kamar yuk, cek Sujana. Tenungguan lila sup duarana ka imah. Terus kanggon gek dari yuk dina samak hareupeun ranjang. Yo Kang Ujang, kumaha? Sanya nama abdi ge terang aya nu intip-intipan teh. Baru Kang Ujang, teu ibur teh hate mah carincing. Ngadaguan itu nembongan bisa hayangan ngasaan pereup. Benang ngambulutkeun di jas singa ieu teh. Cuma atuh da dipake ngeupulan ke Jawa Timbal wae mah. Da kuring ge gimir manteu. Nya di pikiran teh ngarumasakeun saya mah kuring teh bisi aya nu kalelengkahan kitu tah, mo. Naon? Bisi aya nu kalelengkahan. Sa nu kalelengkahan teh? Lumrah we atuh lalaki bogoh ka awewe mah. Mun ngarempak larangan onaman ngalayanan pamajikan batur, memeh salakina ge abdi heula nu bari nepak ngelingan. Pan ieu malagas pada laga sanes. Bari jeung itu na bogoheun kariwa kecaka kolotna naon deui atuh Kang Ujang. Cenah eta aya nu asa karebut alas. Lumrah we atuh da milik mah teu pahili, bagja teu paala-ala, jodoh nyantong ti ajali. Nya kayaknya ya. Lain dah make si gaduh ngancam. Ngancam? Nya, ngancam kumaha Kang Ujang? Ya baca geura ya. Baca. Jung Sujana nangtung ku siwal ngodok saku baju nu ngait tina kapstok. Song mikeun kertas sacewir dibikeun ka omo, ku omo ditampanan tuluy dibaca digarendengkeun. Surat naon eta Kang Ujang cewi? Saderek Sujana sanya nama enggal-enggal mulih ka jalaksana tong palai ngajago di dieu. Bilih kaduhung akhirna ngawartosan sote awahing kumelang kasalira kuring nu nyaah. Rengse maca eta surat pok deui omong-omong. Lalaki teu bejitan ieu mah. Syok omo bari ngajebeng. Teu wani nembongkeun maneh. Nya teuing mah aya wawanen matak naon datang ngajoraga dieu. Teu kitu ge tanda atuh tong make dedemitan da teu burung tembong. Tembong saha? Keun Kang Ujang bagian abdi tong waka hoyong terang. Tembal omo bari ngasupkeun surat kana sakuna. Rek dikumahakeun eta teh? Keun we diampian heula ku abdi. Tembal omo kalayan dariha. Mitra kaum dangu heuleut sabatara poe di imah Haji Anwar nu taya lian iwal ti bapana Nok Titi geus nyampak Abah Haji Ilyas. Adi Haji, ceuk Abah Haji Ilyas, katembongna budak teh sok rajeun ka dieu nya. Saha teh Kang Haji? Sujana. Leres. Geus aya pokna ka Adi Haji. Kumaha maksud Kang Haji teh? Nganjang ka si Enok lain ka dieu na teh nya meureun aya maksudna. Nya nganjang ka si Enok lain ka dieu teh. Nya meureun aya maksudna balik kitu ge. Duka da sempat ngawarangkong barehna wae. Sok rajeun di hareupan ku abdi sareng biangna tah. Nanging ngobrol kitu we kaleresan ayeuna Kang Haji Sumping sareng Aceh. Salaresna tos aya emutan bade nepangan ka bumi. Sareng pun bojo. Ninggal galagat barudak siga tos raket pisan tuh da. Jadi melang abdi sareng biangna teh. Gaduh anak sakitu-kituna awewe deui. Lir nanggeui endog beubereumna teu waleh hariwang. Sieun dengdek sieun bahe. Jadi kumaha maksud Adi Haji teh? Sumuhun kumaha atuh teh nya atuh nu mawi aya mutan bade nepangan oge. Sejatu maros kumaha pisaeunana kitu tah. Kahiji
si Enok teh sasatna tuang putra keneh. Kaduana itu budak lalakina aya dina cepengan Kang Haji sareng Aceh. Salaresna ku abdi ge sareng pun bojo ka emut. Seringna dongkap ka dieu teh. Moal teu ngaheroan aya maksudna ka budak. Nah, itu sanes ditaros. Nyaeta bingung abdi teh. Salaresna mah tos aya nu dongkap. Ngalamar cindak nama. Kanggo anakna cenah. Butan. Saha? Sudarma. Ari anakna teh saha teh? Suhan digawe di kota, di kantoran. Geus ditarimanya. Tacan. Bade ngemut bae heula, sareng bade naros budakna sanggem abdi teh. Babakuna mah Kang Haji hoyong badanten sareng acek mewah Kang Haji. Nu penting mah naros budakna heula. Da eta nu baris ngarandapanana oge. Urang onaman sempat nuturkeun ka pana. Parantos ku abdi oge. Di kolongan teh mah ditaros raga katineng. Cek bojo Haji Anwar, Maira. Sempet baut teh nembal-nembal acan eta teh. Tah geuning kitu. Kumaha atuh emutan Kang Haji? Aduh, kieu. Tong dipaksa bisi kaduhung akhirna. Geus rea conto mending urang tuturkeun wae ka hayangna. Katembongna geus raket pisan jeung Sujana. Kumaha mun urang amprokeun wae atuh. Ari raket mah ku abdi ge tos katingali nanging. Nanging kumaha? Sate atuh ari Sujana teh. Sasatna anak akang. Geus asa ka anak akang. Cek acekna oge kitu sarua. Leres ari kitu teh mah. Nanging saha teh eta teh nu saleresna. Urang mana anak saha? Pajar kitu pajar kieu teh cek carita manehna. Can aya ngabuktikeun sasat jelema saliwat. Suhandi onaman puguh indung bapana puguh barayana. Urang sasat apa luar jerona kitu teh Kang Haji. Atuh rek dipaksa nya rek dikadinyakeun. Sanes kitu maksud abi teh. Pan urang kadah terang laras piminantueun teh. Sanes kitu acek. Cek Haji Anwar bari ngararet ka garwana Abah Haji Ilyas anu ngan ukur ngabandungan. Teu dilapok Abah Haji Ilyas cumarita deui. Bener eta teh bener. Bener pisan emutan Adi Haji teh. Tapi sebalikna akang rek nanya. Mun teh mah jol nu ngalamar. Camat pensiun atau naib pensiun urang apanya kakolotna katut babarayaanana. Tapi kajirim budakna boro-boro apal. Tepung ge acan rek dibikeun moal. Pan sanggam abdi ge tadi hoyong apal res kapiminan tueun teh boa kitu boa kieu anakna mah. Tah geuningan sapagodos ari kitu mah jeung akang. Nu penting mah ayeuna mah kayan jenisna pribadi. Pan Sujana mah ku akang jeung aceukna sasat geus kataji. Geus kakobet ka hate-hatena, geus ka 4 bulan ieu kaasuh teh. Lain sagedeung. Jelema teu puguh mah lain kitu ulatna, lain kitu pasemona. Boga adat goreng mah najan disumput-sumput kesok aya wae ngalangkangna dina rengka kasapopoena. Jadi Kang Haji ngawidian upami si Enok diaprokeun ka Sujana. Leuwih ti kitu akang mah malah akang mah jeung aseuk ka dieu teh sasat ngalamar. Hitung-hitung ngawakilan sepuh-sepuh anu geus taya di kieueuna. Upami kitu onaman abdi ngiringan. Tembal Haji Anwar mitra kaum dangu gancangna carita heuleut ti peuting harita. Jinis jeung jinis diriungkeun numpeng ngondang tatangga. Nada panyaksen cenah macangkeun budak cek pribumi teh. Tur geus asak pasini reh 3 bulan deui rek diakadan.
Sujana jeung Nok Titi rek kabali nyungcung dikawinkeun. Mitra kaum dangu poe ka poe geus kaliwatan ti satutasna riungan pasini janji antara Abah Haji Ilyas jeung Haji Anwar. Dina hiji poe Sujana kapangaonan deui jeung Omo dititah ngalongo kuda. Mun jeung enok mah nya resepnya Kang Ujang. Cek Omo. Tembal Sujana sempat sadung agar minangka nembalana teh. Sepanjang jalan diajak ngobrol teh ukur sakecap dua kecap Sujana teh ngadak-ngadak siga nu kembak ngalamun wae bari lempang teh kitu nage bangun lungseh ku Omo kamaklum meureun handeueul pedah nok teu milu meneran diajak kana ondangan ku Ibu Haji. Sanggeus menang tilu pasir mapai-mapai pangangonan. Kuda nu dilongok teh kapanggih ayah. Jongjon geus kitu mah. Kari minuhan buntelan sarung ku jambu kolekeun. Keur tempo-tempo milihan jambu alaeun kadenge sora barudak angon susurakan. Ari suruduk teh aya munding nyuruduk tibeh tonggo bangun galak. Ceuli rangcung hulu tungkul masang tanduk. Nyong kitu teh Omo luncat nubruk Sujana nu aya dina jajalaneun munding nu bangun rek narajang. Najan teu katubruk teu burung ari labuh mah. Sujana tihandap katindihan ku Omo. Untung munding teh teu malik deui, tapi tuluy nyebrut kalandeuhkeun. Kadenge sorana gegebes, ruyuk nu kasabah rabah. Munding edan, Cek Omo bari ngundiang udang. moal salah diheureun ku barudak ya. Cenahna deui. Bari beretek manehna lumpat ka tonggoh ninggalkeun Sujana murus sora nu susurakan bieu. Mitra kaum dangu. Nenjo nu datang teh barudak birat lalumpatan. Beretek ku Omo diberi diudag. Katewak saurang. Pangkar warah diseret sia ku aing ka balai desa. Cek Omo bari ngagugunyang leungeun budak. Kakarak sakitu ge budak teh geus rek leweh. Ampun. Cenah bari jebeng. Ampun cungur sia. Mun aing digadil sia moal teu dibuih deuleu. Da kuring mah dititah. Asupan gaang cenah celina ku itu tuh. Geuning lumpat tuh. Tembalna bari nunjuk. Breh karenet ku Omo sak diudag. Tapi itu kaburu jauh sempat ka jeung tonggongna. Balik deui weh ka urut tadi. Nyampak Sujana ngalempreh keneh. Ari ditempo sing horeng tonggongna balawuran getih. Raheut ninggang tunggul saliara. Untung teu jero ukur nyolekat ka gigir. Sanggeus dipopok ku beuweung babadotan getihna saat. Yuk mulih Kang. Urang geureuh we lalaunan yuk. Cek Omo bari nuyun mitra kaum dangu peutingna bada magrib. Omo turun ti masigit. Disangka ku batur-batur nama rek maturan nu gering. Padahal kaditu ka warung Santawi tempat ruang riung barudak pasar. Serong. Cek nanaonan ieu teh, nanaonan. Cek si Amri. Cungur sia nanaonan. Hayang ngasandap paleungeun aing sia ha. Cek Omo beri gampleng-gampleng nampilingan. Aduh, ampun. Ngaku sia, ngaku. Dititah ku saha sia teh? Oh, naon teh ayeuna teh? Ngaku sia, tong rese. Hayang ngasan peureup aing sia. Ampun. Dititah ku Kang Hamid. Tembal si Amri geus kitu mah sot we dilesotkeun. Teu nungguan lila gidig deui Omo ngagidig ninggalkeun eta petempatan.
Mitra kaum dangu barang anjog ke tempat Hamid, nyampak Hamid keur nutup warungna. Cek leungeunna ditewak ku Omo. Hamid, mun sia lalaki tong make ngongkon kasih Amris ya. Ngongkon ka munding matak naon adu hareupan sorangan. Naon ieu teh? Cek Hamid api-api ngaringeuh. Baruk naon ieu pereup jampang hayang ngasana, pereup jampang. Cek Omo. Demi Hamid geus nyaho wawanen si Omo. Teu wani baha Hamid teh. Pok deui minta dihampura. Aduh. Hampura atuh hampura rumah salah. Oh sia ini dihampura, tapi awas ya mun kitu pata deui. Di kieu sangu poe ka poe geus kaliwatan. Dina hiji mangsa di lembur aya nu karyaan, hajat gede nanggap wayang sagala. Harita teh Sujana jeung Omo geus asak badami ti sore mula rek milu lalajo. Ngan barang keur laleumpang, pasarandog jeung wagopur pok ditanya ku Omo. Angkat ka teri kolot wa. Sata teh? Cek nu ditanya bari nyamperkeun neges-neges da poek. Abdi wa. Sada Omo. Muhun. Jeung samo. Sareng Kang Ujang tah bade ka teri kolot wa teh. Cek Omo demi Sujana lempang gigireun Omo bari manggut kasih uwa. Ke barang-barang uwa milu wa milu. Barang jalan. Cek si uwa bari nyamperkeun atuh geus kitu mah beuring tiluanan lempang di jalan rondaan. Sinantenan uang ngeresakeun nongton. Cek Omo muka carita. Lain teh kalajo uang mah. Hayang nembongkeun beungeut we kana boga hajat. Bisi pajar teu nemonan pangondangna. Nahonan make luja lalajo di sekolah. Mun cara baheula onaman rea pulunganeunna lalajo wayang teh. Luang-luang picontoeun. Ari kitu kumaha? Naon ayeuna mah kalah karya rewonganana teu lumrah geura. Si Cepot, si Udel ngantri minyak, ngantri beas. Baheula mah dimendi aya nu karar itu. Baheula mah wayangna ge sanes golek nyawanya. Wayang kulit baheula mah dalangna baparum. Saragep harita manuralajo teh rea pulunganeunana. Pan ayeuna manuralajo teh pabuis wae da maksud ge lain rek kadengikeun lalakon wayang. Rek ngaladon hareureuy ka pangalajoan teh. Lalaki neangan awewe neangan anterkeun engke usum bali. Awewe nanya kitu deui saruana. Leung mun cara baheula onaman. Kumaha kitu ari baheula teh wa? Cek Omo nanya di barung rasa penasaran. Eleuh waktos nakabujeng Seep Mitra. Cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teunden dihandeuleum sieum, geusan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios. Sunda Komaraan Parengkul seniman Berhargu sarjana Dina widang karawitan Kirang kumahanya karawitan.